Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paman Paman maka saha jalma maka sahajalna syaa saat anu karep man anu karep man dakaro dakaro tah apal man apal man hu hu kana tadkiro. kana tadkiro. Paman maka saha jalma. Paman teh lain paman bahasa Sunda, bahasa Indonesia ieu paman mamang lain. Paman maka saha jalma syaa anu karep man anu mikahayang man zakaro tah apal man hu kana itu tadkiro. Hapado tegasna apal man dalika kana itu surat anu jadi tadkiro. Pattaado tuluy nampa pitutur itu man bihi ku itu dalik. Tah surat Abasa ayat sabaraha teh 12. Kapan cek dina ayat 11 teh innaha tadkiroh nya, yang artinya saestuna itu surat atawa itu ayat Al-Quran eta teh tadkiroh pepeling. Jadi ayat Al-Quran teh adalah apal pepeling. Pepeling teh paragi peringatan bisi poho. Jadi bisi poho tina jalan benar, maka bacalah ayat Al-Quran, dengarlah ayat Al-Quran beserta penjelasannya, beserta tafsirnya. Insya Allah dina nalika orang teu eling maka bakal jadi eling, ngaranna teh pepeling. Kartos deal teh jeung paja teh nuju poho. Jadi poho ibadah, poho naon, poho ngalaksanakeun perintah Allah. Da poho da jelema manaon osok poho tah dina nalika poho eta kade ulah keterlanjuran, tapi dengarkan, baca atau dengarkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah dengan mendengar atau membaca penjelasan atau tafsir ayat-ayat Al-Quran, tadina orang poho, tadina orang teu eling jadi eling. Tah makana ayat Al-Quran teh disebut pepeling teh paragi supaya eling gitu tina poho. Terus dina ayat 12 pamal syaa dakaro sing saha jalma anu mikahayang kana eta ayat, kana eta surat, kana eta peringatan tina Al-Quran, maka eta jalma bakal hafal tuhnya. Jadi orang teh surah Allah dina ayat 12 dina surat Abasa kudu boga kahayang. Lamun urang hayang eling tina poho, lamun urang hayang menang petunjuk, maka urang teh kudu boga kahayang. Boga kahayang naon? Boga kahayang hayang mendengarkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Boga kahayang hayang membaca atau naon namina teh mendengarkan penjelasan tafsir ayat Al-Quran. Lamun urang boga kahayang hayang urang mah ngaji Al-Quran dijelaskeun teh, maka urang teh bakal apal kana naon penjelasan atawa kana eusi atawa kana kandungan ayat Al-Quran anu jadi pepeling. Lamun geus apal mah oh geuning kieu nya cek ayat Quran oge model kamari. Oh urang teh kudu naon, kudu senyum nya, kudu naon cenah, kudu senyum, terutama ka jalmi fakir, ka jalmi miskin, ka jalmi anu nya anu leutik lah, lain leutik kos pajak, kudu senyum kan berarti jadi kanaon urang teh kakapapatahan ku Al-Quran ulah jamedud, kudu naon, kudu senyum seperti Rasul saartos lungsur ieu ayat teh. Rasul teh senyum wae. Paham?